Aduh bete nggak jadi main. Hei. Aing bete pisan. Ya. Makan wae. Tapi itu atau jadi laki teh peka. Tah. Anjing. Anjing, tewak anjingna. Tok beakeun tah langsung. Oke, terima kasih hatur nuhun. Pak, Nondan. kurang rek nanya ke mana Pak? Sok. Tipe lalaki anu kumaha tipe karesep, anu kumaha sih Pak? Nu motorna alus jeung madep dan eta hungkul urang mah. Siapa? Dagoannya Pak? Dagoan aja, dagoan. Kemana cenah? Anjir. Pak, tah nu aing 125 cc madep. Madep, parkirkan ban. Tah, wi Pak. Anu aing 150 cc anu saya na wi Pak. Madep meni seksi kieu, parkirkan dan. Kayak mulut kamu seksi. Berangkat. Pak, tah nu aing Pak leuwih madep Pak. Karek di ACC. Urang puteuy lamun hubungan di pamajikan saktara lila euy 5 menit oge beres. Hayang kuat dan gampang atuh dan. Gampang kumaha Put? Bobogan maneh laminating atuh dan. Kaluman air Put ngelewe ieu tah. Kunaon kitu? Nya peleku kata awet teh. Nya dibuka jilbab, dikontenkeun deui. Alah, maneh mah ai awewe muka jilbab dibully, ai awewe buka celana di download sia goblok. Put, Ari Puput pernah bobogan sabaraha kali? 4 kali, Jang. Walau teuing, Ari ayeuna bobogan yang sakitu Put. Ayeuna mah jomblo, Jang. Jomblo. Terus anu terakhir saput kabogoh Puput. Si Dadan, Jang, kamari pisan ku Puput geus diputuskeun. Si Dadan, pantesan atuh Put. Pantesan naon, Jang? Pantesan Put, si Dadan kamari katinggalina bahagia. Ternyata karek diputuskeun ku maneh. Ya, goblok. Apa buat? Dan HP Puput rusak, gak bisa buka YouTube, IG, WA, Google gak bisa, pembenerin atuh. Nah, coba lihat. Tuh ini mah bukan HP-nya rusak, kuotanya yang habis. Nih, gak bisa. Kan udah janji mau ngebenerin, berarti sekali sih ikut. Laki mah ningali awewe teh hatena. Terus nah, tuh orang mau diputuskan. Nya kan hatena kahanan ku susu no. Jadi lalaki mah ningali susu lah. Put, ayo mana yang menikah kasasem. Teuing atuh geus hujan. Resep man, si Ujang mah mun bobogohan teh alim. Alim pemanasan heula, hayang teh langsung dimasukin. Jang, nih putih geus lapar kieu, ih nila lulus. Nya sabar atuh Put, sajam deui ge buka. Tuh, Mama Ujang keur masak odeng 36. Tah, nu kieu Put, menang meuli tadi di pojen Put. Oh, nih tega Ujang, ih nih puputnya geus leuleus pisan. Nya sok atuh jugdar tuh jeung odeng 36 batalkeun ayeuna. Tapi dah samurin Jangnya. Wios Put, kan bae Ujang nu disiksa di neraka mah. Oh, belum. Menawan lu hujang maneh.